sing getol kuliah teh karunya kayak nung maneh belaan ka Arab Nya amang eta cepil teh atas damang aja. nya keur OTW garing masih jero naon tapi jiih kene saeutik. Oh, nya atuh sing enggak damang. Hati-hati. Nyantos Siti berangkat teh nya. Assalamualaikum. Salam. Niku cikopi acan lah. Ieu asa poe we cenah cikopi. Lieur jangar akan sirah teh. Pokok sudah mulai tadi makan sekolah teh kita heula beli kopi kan yang jepret angkat sorangan ayam ayo dia kopi ngaruh masih teh ke zaman aya Siti nih mah teu kieu kabeh disegebakeun bener kalengitan teh astagfirullahaladzim. Kapuntennya upami akang kacan bisa ngabagyakeun Neng piknik dengan saukur saumang dadang asa mungkin tamu cinta akang kaneng Sawai apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Put, kenaon? Kenaon mana Put? Biasa oleh lah geus. Lain kieu. Tadi teh geus kurulang kuriling leangan nu digawe keur pibuateun. Lain maneh keur nyalse teu. Nyalse udah pigaweun udah. Lain tadi teh urang kurulang kuriling capek leangan nu kuliah dibuat nih hararese. Zaman kebari mah hese aya dibuat teh. Lain ente daek teu kuli di urang. Di mana? Sawah sampi belah dinya. Ya insya Allah lah ku kuring ayeuna aditu. Heeh, ayeuna pisan buru lah nya. Heeh. Siap. Nu deula Put lah. Heeh. Ngulang-ngulang wae. Lain kemarin ada ngebeja di Sisahyan bener ente di gebungan bank keliling. Ah, biasa mang, aya masalah cekcok saeutik, tapi sih geus beres ayeuna mah. Syukur atulah ari geus beres mah lah. Beres sih, geus dibereskeun ku Kang Sahyan. Heeh, kareupna mah omat sing hati-hati kana bank keliling teh nya. Nya, Mang. Ya bisi butuh pagawean mah ulah hese-hese ka kuring samperkeun. Heeh, insyaallah. Sampai balatak tuh yang digawe mah. Ke ayah hadiahna. Insyaallah langke we ka imah lamun aya pangabutuhan. Heeh, ku kuring dagoan loba pagawean mah. Heeh, Kang. Assalamualaikum. Salam. Ya dosa nyenak caun nang tikang sayang. Rupa-rupa wae Bah, Kang Kang Sahyan. Oh. Dan tos salamkeun ka Kang Sahyan Ya. ya. Hatur nuhun gitu. Dosa mau alami nya ya titah deui ku kang sayang. Ya, Ayo, hatur nuhun ya. yuk, mumpun. Lain ke bejakeun heula sayang. Kiraha kuliah ka saung gitu. Oh, mungkin diwartoskeun ka kang sayang ya. Ulin gitu Ya, nya. ayo Assalamualaikum. Salam. Yang geus teput ya kitu mah nya. Heeh, atuh. Nah ini lumayan ya, supan bawa ke sawah. Ulah nimbal ke orang pamajikan nakieun. Heeh. Urang beres heula imah tapi nanya. Heeh, kan bae saberesna. Heeh. Sakitu mah nya. Ayo. Ya, Assalamualaikum ya. Salam. Ye, Put, tok air tinggalin. Kae teh sing taliti. Oh, panas tawah teh nya. Ya rokona ieu. Keun wae rokok mah lah. Tunang di dieu keur bekal ke sawah. Nuhun ya. Heeh, yuk. Assalamualaikum ya. Heeh, kan nyusul ka ditu. Oh.
Bu Dokter. Kang Emput, kumaha tos damang? Alhamdulillah lah tujuh OTW garing. Oh, mohon. Atau olahraga di mana, Bu Dokter? Eta tipe lidinya Emang tuh capek? capek kunaon? Maksudnya jadi orang cantik. Kang Emput mah bisa wae. Nggak bisa tuh Bu Dokter. Oh, nyantos atuh Mang Emput di payunnya. Janten isin. Ampun, Bu Dokter tak gelis-gelis teuing. Urang asa heran kanu hirup. Nempo awe ieu hayang, nempo awe itu hayang. Lieur deh kah. Masa Mang Dadang teh ya? Tuh, itu kita Mang Dadang na. Mana tatapakan pisan euy. Atuh lah ngan gitu ku aing. Excellent. Aduh. Aduh. Parete woy. Buru-buru di alaan ieu mah loba bluk ieu woy. Bluk empat loba ieu emput mana? Bang, Ye, put. Ya mah lila datang teh. ieu toh teh. Iya sakieu kotakan kieu deui da. Nu kamari mah enggeus ku dewek. Heeh, Mang. Gawean ayeuna nya. Heeh, aya langsung digas. Heeh, buru-buru ieu halodona ieu keur alus ieu panas. Kebablukan kieu. Heuh nya eta di kamari neneangan dewek dan nu kulit teh hese. Yang geus tuh nya. Gawean ayeuna kuring rek balik heula nyokot sangu ke ente. Heeh, hayu Mang. Ade hati-hati. Heeh. Masya Allah, susukan ya ini prihatin. Ini urayak-urayak acan, beak tukang setrum. Untung arai-arai ngeudeg. Pinsa kena raon dak. Iya, Mang, arek ngelak bibit. Nang bibit di mana eta? Jati luhur, nang ngusep, nah aja, Mang. Plak di dia kumaha eta? Nah, tuh. Ini beak bisa nyetrum susukan teh. Ngusep di eueun nyanggut-nyanggut acan. Untung aya maraneh, Win. Singgel teh nya. Pemirsa, ingat, ulah nyetrum susukan, ngata ngaruksak habitat. Aduh, sing karunya atuh ke anak incu. Dadeg. Heeh benar. Lur. Nah, matakan kaharep nama. Hayu urang sasarerea. Bangun ieu deui susukan demi keberlangsungan ekosistem. Beunteur nila jeung sajabana. Oke. Ya, tuh we da kitu mah lah. Syukur hade pikeun kaharepna barudak aya ulineun gitu nya. Ini amar balik heula nyokot kejo. Ayo, kejo kersaha. Si emput ketibuat di kuring kuli. Oh, nya tuh mangga. Nya. Aos heula ya kuring liwat ya. Sok mangga. Assalamualaikum. Salam. Mata maneh hese hirup kieu aing masih emput lilaeun meureun. Engok ieu. Hese bener ieu mah euy. Cara diservis sudah. Alhamdulillah. Yalah ya kolecer menanyain bapak orang halus tuh. Mana Cubi? Nio ngahiung-hiung na aing mah. Yo, siapa ngaruksak? Ampura tuh Pri, teka haja seteda. Ayo orang pecak. Ayo. Alhamdulillah. Emput lilaeun meureun ieu.
Put. Ayo nyatu heula yeuh, timbal. Bang, cek kadinya. Dia saung. Put. Tah nyatu heula, put heula. Udah kebeneran Mang Dadang tuh. Oh, Ini ngaleper kieu. tempura rada lila. Duh, aya tuh barengan. Heeh, hayu. Tun bae pagawean mah maleturkeun ieu dahar heula we sia kering. Akang edarek sekalian eta ieu teh da pamajikan ngan duaaneun. Oh, hanya. Ngatuh meh mirasa gitu. Baturan ku amang sok. Sok atuh kurak. Ayo. Dapun. Mudahan lah saya aya we nyatu mah nya. Lah sawah mah. Dirasa Beneran itu. kakangnya panyukil teh amang ya. Cuma kurang teh. Sakieu heula lah. Gede dahar teh. Tambah lah. Sok lah. Kurang mah. Laukna Mang ya dah. Sok bro ngahaja ngeun asin pamajikan tah. Ngirasa dahar teh nya. Aya atuh. Hayu. Lila dari pamajikannya seheula. Kiriman ieu teh kalanya seheula. Sia kunaon ulang-ulang wae. Teu kepikiran budak Mang. Naon si ule lain. Heeh. Kunaon teh budak teh? Bikin dia bikin hese di warahna teh. Budak teh nya leutik-leutik kitu. Terus bingung ya ta. Sanggeus ditinggalkeun ku indungna kitu nama. Ule teh kitu nya. Heeh. Oh, kuring ningali teh main PS wae di Ya, sisahyan. nya eta sakola teh nepi ngaji eueuh wae. Kitu mah geus atuh put karunya budak teh teu kawarah kitu mah pasantrenkeun. Ya eta can aya modalna Mang. Ai modal mah geus tong dipikiran put, ai niatna jeung kadean mah. Pomo daek budakna mah ngaji mah keun amang kan bae ke bantu-bantu lah. Emang aya kenalan Mang? Apana lanceuk amang di dinya pasantren. Itu Mang. Hatu anteur. Leuheung we sugan ari budak boga ilmu agama mah. Oh, banyak pun. Hayu lanceuk boga pasantren lagi. Hese-hese. Saya boga niat hade mah rek ngaji. Hayu. Ebe, dar, terus, coba, akan, terus, cing lah, akan gambar lah, ini ngajakin pengen sekolah ya, gambar pemandangan nu endah. Rit, itu sih kasih muliksin. Oh, sorangan, ayo orang tingali. Ayo. Bisin mana kenaon? Ngawan embe, iya sabari ngajakin pengen sekolah, ingin pemandangan nu indah. Nah, coba tingali. Ini burik kieu ayeuna. Ya, jadi oge menangin aing nangienan natus perasaan. Masih ya weh. Itu sanu dibuat. Mang Emput dari mana ngalimada bapak nasi ule. Nya Mang Pud itu. Prit orang bantuan Mang Pud. Nambah bantuan, lama kenal domba. Ayo, ayo. Mang Pud kenaon keur dibuat? Heeh, aing keur dibuat, aing si Ulay ka mana? Tadi mau balik sekolah mah ngoleos teh KPS. Budak eta mah. Ayo Prit orang bantuan. Ayo. Ya, mana yang kebot, urang ngari teh. Heeh, Nah, tuh syukur. Nuhun ya. heeh.
Encan geus put. Heeh, Mang, jadi keur dihanca, keur ibu beres. Da peuting ge anek di gawean sih, mungkin ka peuting anek bergadang. Oh, syukur atulah hari kita mah lain ulang geuskeun nya. Heeh, Panasna alus kana. heeh, insyaallah Mang, peuting ge da arek dikeureuy ye, maksudna anek bari bergadang. Oh, syukur hari kita mah. Amang balik heula ya. Heeh. Kurit bawa jam lah. Heeh, Yuk. heeh. Assalamualaikum. Ayo, Put. Mang, salam. Aduh, alhamdulillah beres oge euy dibuat teh kopi heula ah. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu banyak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kakang ganteng. Abis dari mana, Kang? Dibuat aing. Masa malam-malam dibuat sih? Aing lamun teu kieu mah soalnya mal daang meureun geus tong loba ngomong. Pesen kopi hidang hiji tak kurang da gua niareup. Ya udah bentar ya. Loh, kalung sek kieu euy. Baiklah, demi masa depan budak. Ini Kang, kopinya udah jadi. Nuhun. Naon sih maneh? Biarin lah tuh, Kang. Ih, Akang kenapa sih sama nenek suka jutek, gak kayak ke si Elis? Da tempo si Elis mah, awakna oge siga wadah hembody ngabenghai alus. Maneh naon kos kaleng opak gitu. Neng, ayah kamu kunaon? Itu Kang Putnya galak. Goblok mas yang put. Adik aing kumakeun. Naon teh gede kumahakeun? Bengkeng masih ada jepret mah, keur mah goreng. Siangan awe ngomong teh. Kira-kira adik aing. Goblok tong opat. Aing mau balik di kawarung, cabok ganteng ku aing sia. Siga anu mewek. Hah, dengan mana ule? Mana kunaon? Mana kunaon? Ari emak kemana pak? Ulah tuh bisa hirup tanpa emak. Geus sing sabar maneh hirup teh. Geus kieu meureun kudu hirupna. Geus ayeuna mah hayu urang ngalongok indung maneh ka makam gede. Ya hayu pak. Ayo. Tong mewek wae geus buru-buru naik. Mewek wae. Assalamualaikum, jalil kubur. Geus buru anu urang ngadoa we. Geus tong mewek wae ah. Geus anu doa nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Neng, sing tenangnya di ditu. Tapi Neng, akang bae entong kawin deui. Akang semanggih parawan. Awakna
siga wadah hembody. Nukos kumaha apa wadah hembody teh? Budak mah hanya hok wae. Bae tong Neng. Akang mulang heula nya. Neng sing tenang di ditu. Ayo le, balik. Mau rampang balik. Oleh masih Maneh mah. masih rindu ke emak, Pak. Geus ayeuna kan urang meuli yoyo teh ka toko boy. Bro. Yoyo. Bro. Le ule can bisa ikhlas keneh wae ditinggalkeun kolot teh karunya jang ari maneh. Di sisi lain si Neneng jepret kanyerian hate ku si Empud. Asa ku sok ganteng ari maneh Pud. Ilik terus official MC dulurku. Hatur nuhun.